ti soledad kuprak wae lagra-gra cai. Sirem teh kekosehan teu bisa ngocai. Terus sirem teh minta tulung. Pas kebenaran aya Japati nu keur cindeteun dina hiji tangkal anu deket walungan. Bareng ngareret Japati teh nempo sirem nu keur kekosehan teu bisa ngocai. Japati teh gelebeur wae hiber mawa salembar daun keur nulungan eta sirem. Sirem teh sinah muntangan kana eta daun. Terus wae ku Japati dibawa ka darat. Si sirem teh kacida pisan nuhunkeun ka eta Japati sabab geus nulungan manehna. Poe isukna Japati teh cindeteun deui dina eta tangkal nu sisih walungan. Pas kebenaran oge si sirem teh keur aya di handapeunana. Ti kajauhan aya paninggaran nu rek ngabedil eta Japati. Ngan ku si Japati mah teu katempoeun. Ari ku si sirem mah sabab dihandap eta paninggaran teh katempo. Ku kituna si sirem teh buru-buru ngabejaan eta Japati. Heh Japati, kuat geura indit tu aya paninggaran nu rek ngabedil maneh. Japati teh gelebeur wae hiber jauh nepi ka teu beunang dibedilna. Poe isukna eta Japati jeung sirem teh papanggih. Ceuk si Japati teh ngomong ka si sirem, "Sakadang sirem, kacida pisan nuhunna kuring hiji tulungan ku maneh dina marabahaya kamari." Ceuk si sirem teh ngajawab, "Atuh kapan eta mah kawajiban sebagai makhluk. Eta mah kawajiban nu hirup kudu silih tulung tinulung. Tah eta lalakon sirem jeung Japati teh anu akur jeung silih tulung tinulung."